warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ibu Neni dina pengajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang bade diajar ngeunaan novel. Novel teh nyaeta prosa rekaan atau fiksi dina wangun lancaran, tur alur caritana ngarancabang komplek. Novel mah biasana tokohna loba, alurna panjang, latarna laluasa, tur eusina nyaritakeun kahirupan sapopoe. Jadi novel sanajan rekaan atau fiksi ceritanya seperti kehidupan seperti biasanya ya. Langka ari novel mah ceritana nu pamohalan atau pamohalan teh tidak masuk akal. Biasana itu ceritanya masuk akal. Novel beda jeung carpon ya. Carpon mah cerita pondok. Nah, ari dina carpon mah biasana ceritana pendek, pelakuna oge saeutik. Biasana ngan ukur lobana itu 11 lembarnya. Ari novel mah mangrupa buku biasana bisa beratus-ratus lembar. Lembar teh maksudna halaman, bisa sampai 100 atau lebih dari 100 halamannya ari novel mah. Novel Sunda anu mimiti medal nyaeta judulna Baruang Kanu Ngarora. Medal itu maksudnya yang pertama kali keluar atau terbit. Karya Daeng Kanduruan Ardiwinata dina tahun 1945. Nah, novel Sunda ini leuwih ti heula medalna terbitnya tibatan novel dina basa Indonesia anu judulna Ajab dan Sengsara karangan Merah Resi Tegar. Medal atau terbit tahun 1920. Jadi antara novel Sunda dengan novel bahasa Indonesia yang duluan terbit itu adalah novel bahasa Sundanya bedana 6 tahun. Jadi yang pertama muncul itu di Indonesia itu pertama justru novel dina bahasa Sunda, beda 6 tahun dengan novel dina bahasa Indonesia. Nah, baruang sendiri bukan artinya beruang ya, tapi baruang di sini artinya racun. Unsur-unsur institik dina carita nu aya dina jero carita nyaeta 1 tema. Tema nyaeta inti pikiran dina carita. 2 pelaku. Pelaku teh tokoh nu aya dina cerita. Biasana aya tokoh utama jeung tokoh palengkep atau figuran. 3 latar atau setting nyaeta tempat kejadian, bisa latar tempat atau bisa latar waktu. Anu kaopat galur atau plot nyaeta carita atau waruntuyan kajadian. Galurna biasana aya galur merele atau maju, mundur, jeung mobok tengah atau flashback. 5 amanat. Amanat teh mangrupa maksud atau hal-hal anu ditepikeun ku pangarang. Biasana teh lamun diteleuman atau dibaca dengan sesama baru akan tahu naon amanat anu bade ditepikeun ku pangarang teh. Biasana isina nasehat-nasehatna. Anu kagenep nyaeta sudut pandang atau puseur paninten nyaeta sudut pandang tina pangarang. Jenis-jenis novel. Kahiji, jenis novel dumasar umur. Aya novel barudak, novel rumaja, jeung novel dewasa. Kadua, jenis novel dumasarkeun eusina. Aya novel silih asih, novel kulawarga, novel sosial, novel misteri, novel sejarah, jeung novel jiwa. Nah, ieu aya contoh buku novelna ya. Contoh novel Baruang Kanu Ngarora jeung ieu aya sababaraha deui novel anu sanes. Sakitu heula pangajaran ngeunaan novel. Pek ayeuna tugasna tulis ringkasan materi ngeunaan novel dina buku tulis bahasa Sunda. Minggu depan Ibu taroskeun catetannya. Hatur nuhun, patepang deui minggu payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.